Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nepangkeun wasta teh Dinda Maryam. Dina dangan ieu simak bade ngadongeng. Nu dina dongeng Sasakala Batu Minyak Cimerah. Di antara Sukabumi jeung Sagara aya Cirebon nu suluwur makmur. Hatwana teh lembur cekak. Dia lembur loba pisan batu-batu harerang. Eta batu-batu teh kurang dina sok dijadikeun papan seperti batu ali, gagandal rampalu, mata kurabu, jeung hiasan sirih. Kudu geus apal mah eta batu teh disebutna batu kina. Pangna di Cimerah loba batu kina. Sabenerna aya motifna. Kieu namana teh. Baheula di Sukabumi teh caturkeun aya hiji nagara leutik. Di sarebutna teh nagara Geger Pitung. Ieu nagara teh kaasup kana wilayah kekawasan Kerajaan Pajajaran. Atuh teu mantap heran. Waktu pakuan Pajajaran digempur ku musuh, Geger Pitung ge digempur. Nu ngarempurna musuh-musuh Pajajaran ditelahetan. Hiji mangsa kamaton Geger Pitung diurang-barik ku musuh. Raja katut melawankanna hampir kabeh bayang. Salamenehan saurang nyaeta putrina jenengan Putri Laras. Ge bisa salun bedah teu dikarapel. Anjeunna teu ngaranna musuh di alun-alun. Putri insya Allah idul mapai jalan satapak. Maksudna si jadukut kacukan Bandungan. Akhirna nepi ka Depok. Bunyuh kana unggul seduk cerik banget di Marasana. Marasana hirup teh bukan teuing bisa. Begililah cerik di beuki tarik. Nu asal dari hati kapan jadinya dikieu kawasan bari diri nate kapan basa di rumah rasa padi wong aya sorak oh berikan nangis tuh berat dan lu aya dirinya putri cakap cerita dan setelah pikiran baru cepat pikiran tentu bakal ayah jamak dan bakal tapi ada pada kita tetap terlengit dan diri nanti kapan ayah di tengah turun balik ke apa lubah tadi hatinya tergede barang saja terus Pajajaranna salawasna kudu tenang kudu tayang pantang pisan sumerahkan leungeunna nyi putri teh menang sebulan ada hararata sakurang bae aya ieu bonggolosan bebeutian jeung harukan cai rohangan atawa cai camprek hiji mangsa Nyi putri teh panggilan rohangan leutik tur deet caina kabuncel herang di sela-sela batu leutik pating serepet pating soloyong parai jeung beungeut eta
tahu di papai ketika dirang sugan patapaan irsi irang madenda berita haten karena saya yakin yen eta wahangan teh wahangan cinderang berbidangan akhirnya Putri nepi itu lebah lahan anda ketemu ayah seperti samar-samar di jelona ayah hiji ayah janggota ngaruh baik panjang berbodas Putri ngadu dengan sawut supaya lo sanggeus dimanggakeun si Aki Putri ditanya nah menjadi marga lantaran dulu ini Putri ngalaporkeun tapi kang ada musona nu nitah ka akhir si dirang Putri dititah tapa tinggal luhur batu deurang handakeun juru citra Putri tapana pancen sahaleuh tatapana awakna ngadak-ngadak leungit di luhureun batu tempat tatapana benteng jimat kerajaan Gering di Putri ngaluntung cenah permata kinyak benteng daya banahan jadi batu harena pabalana tur pating sarua di sapanjang bangunan citra gitu geuning dongeng sasakala batukeun Cimahi teh terus sakitu anu kami hatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.